Kopi ketika otak perlu inspirasi. Anjay. Kopi sakra. Kopi nangkau dengan bismillah. Wah. Dalam kan. Kopi lempang nangiki. Naon tah? Kopi ting. Sawah dua orang aja dah. Kopi goyang. Kopi Ya. goy. Kopi asmara yang dahulu pernah membara. Asik. Hangat bagai Mang, apa hati tinggi? Apal kaki 1000. kaki 1000. Kamu suku nau hiji, ya tinggal sabara. Salapan. Alah, baraha tuh. Mah itu nyaho. Jadi 1888. Pan mati satu, tumbuh 1000. Mang, hirup mah kudu siga hayam. Damai, tentram. Gening siga hayam sih. Atuh heueuh, Mang. Adem ayam. Adem ayam, suku ayam. Hayam mah sato nu pika sebeleun. Boro-boro damai di mana? Kok pika sebeleun sih, Mang? Heueuh, hayam nangis beak, sanguna loba keneh. Eta mah nyatu atuh. Aku nggak apa-apa. Semoga bahagia kau di sana dengan si goblok eta. Beuntak tuh nyanyi teh beureum wae. Pan menghayati lagu nama nyanyi bari peureum kita. Jika hayam ke korongok wae pasti peureum. Berarti hayam keur ngahayati oge tah. Lain hafal lirikna. Kunaon mewek sia teh Oni? Beti jahat mang. Jahat kumaha? Kurang mah heureuy nawaran ngasih Beti dahar. Malah dicopot cabe ka daharan si Beti. Sia mah nawaran kasih Betty atuh dah. Geus teuing antepkeun. Mun aya nu jahat ka urang, biar Iwan yang pales. Mang, burem kieu panon teh, Mang. Ketenjoan teh burem. Mantap, make kacamata nu ejreg. Kaca panon teh dipake, ente mah bet. Naon Mang ya, ubarna Mang, beh teu burem deui Mang. Panon. Dengekeun, lobakeun ngadangan wortel. Eta vitamin A, halus pikeun mata. Noh, so tau cek saha sih halus pikeun mata wortel. Tuh, tingali, pernah ningali teh ente kalenci make kacamata. Di mana sih Oni? Terus di warung mang, di tahu Umi mulai sayur ketawa. Sayur ketawa. Kos kumaha emang? Ini gitu ya. Ieu mah kentang Oni. Sayur ketawa teh juga kieu ya. Kentang kintung. Ngomong kuida. Aya ngomong gitu. Gede oge. Teganya dirimu, teganya pada diriku asal. Eta mah cek Megijet bet. Beda deui mun cek tukang sayuran mah. Sungguh togenya cek. Pak RW. Belum demo tak? Punten Pak, kebiasaan Pak. Bikin tas sampah karena tempatnya gajah biar resep kebersihan. Banyak mana jalan mah bikin sampah sembarangan. Kok gajah sih Pak RW? Gajah lah kebersihan. Salah ya Pak RW mah. Iya sayang, ngajar Nyai jauh di sana, tapi Nyai selalu dekat di hati kok. Wah, so mesra-mesraan harapan aing. Arek agol. Sirik wae, mah.
Lain sirik. Eta si Nyai jauh di mata dekat di hati, jelema apa usus? Kopi ketika otak perlu inspirasi. Anjay. Kopi sakra. Kopi nangkau dengan bismillah. Wah. Dalam kan. Kopi lempang nangiki. Naon tah? Kopi ting. Sawaye. Dua orang ajaran. Kopi goyang. Kopi Ya. goy. Kopi asmara yang dahulu pernah membara. Asik. Hangat bagai ciuman yang pertama. Iya. Yang ku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona nona kopi dangdut. Mang, apa hati tinggi? Apa kaki 1000? Ah, kaki 1000. Lamun suku nau hiji jadi tinggal sabaraha. 1990. 999 Emang 1900? atau si Bajek. Mang, apa hati tinggi? Apal kaki 1000. Ah, kaki 1000. Lamun suku nau hiji jadi tinggal sabaraha. Salapan. Salah. Baratu? 1880. Tak pakai kaca panon ngejreg, kaca panon nu bolong gitu. Beuntak tuh nyanyi teh beureum wae. Pan menghayati laguna, Mang. Juga hayam keur korongok wae pasti peureum. Berarti hayam oge keur ngahayatinya. Gede. Si Odi mah dinya diasup ya. Mang, hirup mah kudu siga hayam, damai. Gening siga hayam sih. Heeh. Adem ayam suku hayam. Hayam mah satu nepi ka sebeleun. Boro-boro damai di mana? Kunaon sia teh mewek oni? Si Betty jahat, Mang. Jahat kumaha? Padahal orang cuman heureuy nawaran dahar. Malah dicokot cabe ka daharan si Betty. Atuh sia mah nawaran ka si Betty. Aing teh nyaho deui. Tolong geus alus-alus goblok si Oni. Kita Umi meuli sayur ketawa. Sayur ketawa. Sayur naon emang? Ieu Eta mah kentang oni. ayo bawa deui. Terus di mana sih eta oni? Mus di warung kita Umi meuli kentang ketawa. Kentang ketawa. Kentang sayur. Sayur ketawa teh jiga nu kieu ya. Kintang kintung kintang. Pak RW, Pijeun tah sampah kana tempatna. bukan Pak RW kebiasaan Pak RW. Kedeung aing poin. Era habis teh ku gajah. Pak RW, punten Pak RW. Ngeok Pak RW. Gajah ger satu bersihan, mana jelema teu bersihan. 3, 2, 1, action. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Hanya. Mantap.
Kopi sakra. Kopi nangkau dengan bismillah. Kasih. Mantap. Coba. Kopi lempang nangigir. Naon tah? Kopi ting. Soalnya perasaan. Kopi goyang. Kopi goyang. Goyang. Kopi asmara yang dahulu pernah membara. Hangat sebagai ciuman yang pertama. Lanjut ke Tunggu seakan ikut irama, karena tersentuh oleh pesona alunan kopi dangdut. Mantap lah.